Aduh, aing teu boga kekeset dia. Moga telah si Ogo ah. Aduh. Moga si Ogo sugan aya keneh wayak ieu ya. Aduh, si Ogo. Mana dihareup ah. Bisika liwatan. Ka mana si Ogo teh lila kan ka dieu datang aing nungan lah di dia aing panas ngecan olah deui lah. Aduh, aing bah aya mah onah di sana ge. Kumaha atuh deui ka euy? Nih halawe sugan we bogeun duit teh mah. Jika itu si Ogo teh. Itu beneran sia. Pasti eureun ieu mah. Aduh, ayanya. Aduh, eta emak ayanya. Emak cageul atuh, Mak. Alhamdulillah sehat, Dok. Rek balanya mah euy. Muamalahnya sayuran aing teh nunungan maneh teh butuh kekeset. Jang naon kekeset teh, Mak? Atuh kekeset keur di imah meureun dicai, dihareup, di dapur, aing teh butuh tilu. Iya, mapan, Mak. Kekeset na kekeset pernah ngajampean. Oh, eta teh mah deui kekeset deui Ustaz Hendra teh lain. Tah, leres pisan. Matakan aing nunungan maneh oge. Mak teh rek kitu jang naon jang kekeset. Karena cokot lah kekeset aing mah. Da mah tinggal hiji deui da. Ya. Mual aing mah butuh lagi kekeset. Nah, kekeset itu mah deui Ustaz Hendra lain. Atuh bohong, Mak. Nah, mana ngajampean. Halusnya dari halus. Aja hutang aing kamari. Nah, kekeset sabareta ieu mah gaek mere cek maneh kabeh. Nya bageun. Oh, nya. Nuhun ya. Mohon. Nah, si Maca asa bager-bager teuing deh kah. Ayeuna hutang nagengan 25.000. Dia meuli kekesan 10.000. Ari duitna ieu loba. Anjing, aing katipu. Cuma duit mainan edan, lain duit nyaan paingan sing mapager ka aing. Apes aing kamari dianyu kayana ditipu aing ku duit mainan. Ampun, mauna.